Salat nage siapa bakal jadi kanaraka lantaran salat nage hayang kalem ku tetangga dek berjamaah ge mandi di bejan tetangga lihat saya nih mau berjamaah masya Allah lamun kadenge Haji Pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tis kana hatet aya pangalem tapi lamun nu ngalong kamari Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan deh selain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna nu kudu ngalemna Allah ieu lain masyarakat huwallazi arsala rasulahu bil huda lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin tengah-tengah kerumunan kafirin di tengah-tengah iman anu lemah atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda bentukna Al-Qur'an baca kurang ayat di jerona segala rupa zaman narita daya nu belajar kiroat di Baghdad kat kimaruf kurhi seorang kutubul aulia begitu belajar datang ke araita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'un tadi terus-teruskeun sedangkeun memehna nya geus ngaji di ahli qiraat balik deui Bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'un pajar deuk diterus ya balik deui tilu kali meureunnya sakieu Bismillahirrahmanirrahim Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim datang ka anggeus balik deui cuy disalahkeun henteu diteruskeun henteu kita balik deui mun kitu bahkan disalahkeun misalnya kurang ya yad'ul yatim takkan ngeunaheun urang ya ara'aita alladhi yukadzibu bid dal kuda dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh teh bahasa Sunda teh kudu make hamas ya ieu mah ku hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran ya tabat hamat ai Sunda mah ulah make jeung qiraat cung betok kok bisa masyaallah karim salah nerapkeun sia mah kitu-kitu bae ambo atuh teu kudu bahasa Sunda mah nah ieu kan teh ara'aita alladzi yukazzuban kurang zalna kurang henteu ara'aita alladzi yukadzibu biddin geus pas henteu sugan disalahkeun biddin henteu ara'aita alladzi yukadzibu biddin ente disalahkan tapi diteruskan ente geus trek isuk ngaji eta deui bah pan jadi kieu tuh ya aing geus tamat di ditu mah geus beunang surat tamatna naon ngaranna naon sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah ya Allah da teu ngaraji qiraat bakos kitu teu nyarahos ya Allah ya Rabbi geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta mah urang geus aya kan tuh Pendi tidak bersilsilah aya kadinya bin genderuwo
silsilahan ya baca Quran teh ngeunaheun kadang-kadang silsilahan teu pernah aya nu menerkeun teu pernah nu nyalahkeun teh mah petet jadianan teh atuh petet bapan kajanina lamun amis lamun hasil mah semua loba hasil isuk ngaji deui أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله seminggu aing tak kene mah ya Allah ya nanya oge nya Mama Ma'rufil Kurfi abdi di dieu ngaos araita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana Ki Ma'rufil Kurfi galangkas beureun nyari emang aing teh nyaho bacaan sia bagus tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener na hirup ingan sakadar bisa maca doang mah makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema menang amplop goblok tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos kitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos kitu buguh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia isuget teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun Ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tamping sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun diwali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh mah kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah loba aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya muridna nu mana muridna tah nu ngalaksanakeun kos kitu nah hese tah ieu mah Malik di Ma'rufil Qur'an nah sanggeus tadi geus kan fadzalika yad'ul yatim fadzalika alladzi yad'ul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kesialamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un salatna ge sia mah bakal jadi kana neraka lantaran salatna ge hayang kalem ku tatangga deuk berjamaah ge mandi di bejan we tatangga lihat saya nih mau berjamaah. Wah, masya Allah,
lamun kadenge Haji Pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet aya pangalem tapi lamun nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna nu kudu ngalemna Allah ieu lain masyarakat tah ieu nu geus kieu alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un sok belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir teu hayangeun jadi miskin horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia dek dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Imam Rafiqori Jasia mah maca Quran mah geus bisa, Jasia mah maca kitab geus bisa, Jasia mah geus hebat kadengen lagi, tapi praktek mah rahasia. Hah? Karak dirinya unggal boga breg, unggal boga tek. Salat geus mulai kuari makan pikiran lantaran nanaon di jero hate. Kamari makan Allahu Akbar, karung can dikumbahan. Insyaallah karim Allahu Akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu Akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu Akbar mana aya deui ieu anu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salatna tolol dikira salatna Allahu Akbar insyaallah pemajikan marah bae kawin deui kitu Allahu Akbar mangsa-mangsa kawin deui tambah lelep ya mah Allah deuk kira salat mikiran itil bae goblok ayo dunia kiceun di jero hate hiji Allah Allahu Akbar tuh nanaon mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb masyaallah nginahi Allahu Akbar nginahi pikiran lah isuk geumeureun paeh Allah tu ayat ayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo geura geura caritakeun mujizat bil huda terus turun-turunna ayat bil huda Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan getahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang ulah kuari mah babacaanna nu rapi ulah saliru sod sin shin gimana emang ngadengeun eta deui ihdinas sirata wah sin tama teu ngeunaheun kan kadengeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pasti atuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahirabbil alamin gairil maghdubi alaihim waladdallin beres guruan ngaji guruan nu bener ngajina tah ieu babacaan heula kara ka ditu da ku urang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat maksudna
teh penuh kebenaran, penuh kepatutan, penuh kemanfaatan. Agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat, naon sababna asar 4 rakaat, ko magrib 3 rakaat. Teu kudu nyaritakeun kos kitu, nu penting mah siapa salat. Ari dibahas kenapa salat henteu. Dibahas mah geus tuntas. Salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat, dibahas. Asar 4 rakaat kenapa? Bahas. Maghrib 3 rakaat kenapa? Bahas. Isya 4 rakaat bahas. Subuh kenapa 2 rakaat? Dibahas. Selesai pembahasan tentang hikmah. Ayo salat henteu. Coba ayo salat. Aya hak di jerona jeung aya rahasia. Ketika perintah Allah, setiap perintah di jerona aya kamaslahatan, setiap larangan di jerona aya kabahayaan. Titik bisa kitu bae. Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat, aya kamanfaatan dunia jeung akhirat. Ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat. Asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat. Titiknya sakitu. Dinil haq. Masyaallah karim. Ilah Kangjeng Nabi mawa dinil haq. Hanif buistu bil hanifiyatis sahma. Kuring diutus mawa agama nu hanif. Enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys. Teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter. Emang aya paksaan di agama? Tidak ada. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus itu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq. Geus diatur ubudiyah, muamalah, kitu munakat jinayah dikitabkeun secara syariat, hukum. Tuh, jadilah Riyad, jadilah Takrim, jadilah Fathul Muin, jadilah Fathul Wahab, jadilah Iqna, jadilah Bugiyah, jadilah Tufah, jadilah Majmu Syarahna, Syarah Raudhah dan lain sebagainya. Bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat. Ya Allah, di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi, tapi ku ulama ahli batin di ngaranan. Dek pake ngaran dek henteu, tapi menuju batin untuk menuju hakikat. Ya Allah ya Rabbi, dek kurang kumaha dinil haq. Nawa agama nu haq bener, sok tinggal tuturkeun ku urang geura. Kangjeng Nabi mawa dinil haq yakni agama Islam. Tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi, urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi, teu kazamanan ke para sahabat, teu kazamanan para tabiin. Urang mah kuari zaman-zaman urang, teangan kuari ulama-ulama anu lurus, anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda, himar pun anggap kuda. Gitu. Geus bae tapi nu bener. Dinil haq mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji. Iya kan jadi bahaya kuari. Masya Allah kali. Sekali kredit haram 2 harga nu berbeda haram. Teteh 2 akad 2 harga nu berbeda haram. Ulah suka judi halal judi dalilah. Duit bank bunga bank masa sih aya duit reuneuh haju anakan di mana dongeng embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya aluar tina dinul haq pake aturan-aturan anu moal kembal hirup di alam dunia. Cek Allah halal, cek Allah haram, cek Allah perintah laksanakeun, cek Allah larangan tinggalkeun, moal kebal deui kaburu tsunami sia. Masya Allah, urang keur meujeuhna ngridit, keur meujeuhna nyokot duit bank ku nafsu teh. Hae, wallahu alam di jero kuburna bakal piku mahal. Henteu sieun sia teh bakal disiksa. Urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon aya eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneun sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh aya duit bang dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang eta. Ya Allah ya Rabbi aya di parentah
kawin ku sia henteu dilaksanakeun lelahan zina bae urang hiji dua nyandung sia masalah diperintah ku aya nu diperintah jadi cemoohan ai zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene dua telu kurang kene opat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur kabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna masyaallah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh satahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya Ana yang nanya ke ente kok sisen amat sih terutama subuh ya berjamaah hebat amat. Naon sih rahasiana? Oh boga pamajikanna 2. Nyandung. Ah nu bener ih. Masalahna kumaha? Nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu ke digeing ku pamajikan. Kak berjamaah Kak alhamdulillah. Lamun keur di itu sarua Kak berjamaah Kak. Ya Allah ngageing bae. Bahkan lamun keur aya saimah ngeunangan nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep. Komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun kakak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna Kak geus mantap aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan. Haji Saidi. Tuh. Ceknya bener oge ye. Ieu mah konsep bagus kok sia bae. Hadena aing ngobrol jeung sia. Yes, aing nek nyandung lah. Maksudnya supaya berjamaah aing mantep. Bener nyandungnya. Ya Allah, ya Rabbi. Ngaleuwihan tinu tadi. Barang nyandungnya di masjid bae. Ya Allah. Sarang ka mamana di masjid bae. Ditanya deui ku babaturan. Sia kuring nyelehkeun aing. Aing mangan syukur waktu salat doang berjamaah sia terus bae. Heeh. Sia naon gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu. Emang kunaon gitu? Atau aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid. Aing gara-gara nuturkeun konsep sia. Jadi aing geus balik wari. Lah aing geus di masjid bae geus pokona geus. Satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid. Bila perlu aing nyeun kamar di masjid. Teu kabeneran tamadi. Ya Allah, ya Rabb teu kabeneran. Aya deui jelema asal keur tenang deuleu salaki ngaluarkeun dompetna di deuleu. Oh iya. Asal aya kareuweuh nyokot deui dompet. Asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu. Asal keur mujuhna marah batur teh. Lulunya marah deuleu dompet. Ku babaturanna kan diperhatikeun. Sia eta foto saha nu di deuleu bae pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho aing ka deulina asal aya naon sia deuleu foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu hengnya rahasia aing boga hiji-hijina ya pamajikan teh mantap ku aing di deuleuan bae oh jahe hebat sia mah ya hebat nyontok henteu sia teh deuleukeun foto bae emang aya naon sih sia hanya rahasiana pamajikan aing teh eueuh tanding geulis lain galak asal aing deuleu bae batur galak deuleu foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi deuleu pamajikan eta mah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal neuleuh bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing. Sebab lawan eueuh tanding galakna. Neuleuh batur garalak teh leutik kabeh ge. Beuh, nanaonan, teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana. Eta pamajikan, eta nginaeun eta. Nyaho teh mah dinilhak nyaho lain teh mah kos kitu. Aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di mah barangnya neuleuh maca buku ceuri cek salaki da kok cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik gitu geus diantep isuk keur tenang
maca deui ceurik deui cih cek salakina ceurik teh bae ditanya ngadeukeutan neng maca naon sih teh ceurik maca buku hebat amat bisa jadi keceurik itu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang jam baca Quran baca buku datang ke ceurik gitu pasti kakak mancan orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasi biru kahareup bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran tilok cerik baca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol sama kos gitu mah neraka tau pamajikan والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh tegar jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu sama di Kangjeng Nabi mah lantaran informasina langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq mimiti tenang datang ke rada keras datang ke Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli ngelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam ngelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keuleun pala musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa orang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah geunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek dah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mapan mana nol ento nah anu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aya geus kos kitu ulah sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu nah wah beres ngubek masih kene can beunang kene bae lauk can nenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh urang carana nu kudu dibere anu kudu dinasehatan pan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan Assalamualaikum Gusti enak sia duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat sia nasehat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat Waalaikumsalam jika datang ngaji pendi hebatnya nama ya, kunaon aing ti kamari kula ti kamari canda atuh salah saha je sanu nita nah ieu mah teluh bakal mah ya lain gitu assalamualaikum abdi ti kamari canda cicing cukup teh sabobokos ya saboboko ieu aya ieu kula tas becet embe tah dagingna semur tah saboboko ros bawa ka ditu bener ya Kiai bener hasilnya kebayar kadenya beres deh bae entah iman lillahi ta'ala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi Masya Allah mudah-mudahan
cak kiai ngara gaji tanaon teh sia ese ngomongnya na asli nata kos gitu nah iya jelema boga ka bogo haju nyana teh hayang dikawinkeun buat cak aing mas ya ulah waka kawin moal bisa teh di sebab geus aya jalinan cinta geus luar biasa bah ieu mah geus teu kuat kumaha cak aing mas ya ulah waka ka jeung edan teh budak ka jeung kumaha kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin coba-coba ka dieu fotona aing mah geuleuh da aing coba-coba foto babena sia ka dieu ieu tah fotona ih cek bapana mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae tolol da bapana nya aduh goblok da orang bajingan bapana Masya Allah batur mah mata keranjangnya mah 3 keranjang liyuzhirahu ala dini kulli Gusti Allah tedek galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi nyelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantap nu ka Israel nu ka Syria nu ka aya lah catatan sejarah na Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Syria awalna kos kitu ke Syria tah eta teh tah bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkan ka dieu ke Eropa kerjasamanya na Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani ekonomina kitu kene budayana kitu kene lain sekadar Amerika jeung Eropa jeung Australia tapi kuari coba terus ke mancanagara termasuk di Indonesia kuari Quran sekadar dibaca didengungkeun dimusabakohkeun cukup dibere piala Mekah Madinah cukup dibere penghargaan ye hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Quran di Indonesia dibom sia amalkeun ta Al-Quran di Indonesia tembak sia minimal penjara sia kos gitulah demantak geus ya urang-urang we kuari sebab teu akur zahirna urang dukung pemerintah untuk kebangsaan untuk keselamatan tanpa aya pemimpin bahaya eueuh pertahanan dalam negeri polisi hukum-hukum bahaya eueuh pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeun anak tetapi untuk jang mendekat kepada Allah urang teu bisa babarengan jeung kos kitu khusus be urang mah urang jeung Gusti Allah teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin teu kudu dikomando ke pemerintah ketika fuqara teu kudu dikomando ke pemerintah ketika urang dumadeheus ka Gusti Allah teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah asa dikomando urusan agama ku pemerintah silaka geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae administrasi anu dijituna lain kokocoran murni getih masyarakat rasakeun ke di akhirat di dunia keneh geus karasa murnikeun eta Gusti Allah urusan kos kitu hiburan urusan ieu lain deui tapi teu saetik boro-boro di Indonesia di Amerika nu diangkat jadi wali loba di Inggris diangkat jadi wali loba di Jerman nu diangkat jadi wali loba di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan negara Yahudi negara Nasrani tapi waya diangkat jadi wali mah jadi wali bae di Mekah deket ka Baitullah dasar diangkat disaruakeun jeung Abu Jahal bae di Indonesia jauh ka dia ka ditu atuh adem ayem bae adem ayem tenang Indonesia pang tenang-tenang najeng pang mahmur-mahmur imah jeung sumur doang wae Masya Allah beak kabeh kuncek tapi tenang sebab naon pengajian di mana bae aya musola jeung masjid dibuka 24 jam coba di Yordan coba di Mesir coba di Maroko coba di negara-negara lain masa masjid sih aya waktu-waktuna sakumaha kantor
di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktu di luar waktu sholat kunci di urang nu tas main gaple ke ka masjid gedeng di Indonesia mah hebat jasa Masya Allah teu budak hebat amat cek urang teh di masjid horenganan bebeakan tas main gaple barang aya kiai kadinya make sendal kulit nyanana eueuh sendal kulit kiai eueuh deui eta di urang tapi tenang aja kiai na geus ikhlas kana ikhlas kiai na meureun nu tadi teh atau manu nyokot geus didoakeun lah mudah-mudahan sing salah teu masalah di Indonesia mah teu kayak marah piawai di Indonesia ya di urang ya kejadian kemarin lamun di luar negeri geus gontok-gontokan kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak tapi di urang mah adem ayeuna biasa bae geus tah ieu kehebatan Indonesia teh modal kos kitu negara mana modal kos Indonesia iya tuh sabodo nyana-nyana urang-urang ke wae milih mah tuh kumang ke bae sia masuk sareri bae maksudna kadinya deui sia memang perwatakan meureunnya tenang we gotok-gotokan engke mah henteu negara urang mah tiis tuh masalah Masya Allah kan ngan lamun geus hudang mah Indonesia boga sejarah ulah dikira dipantau ku Amerika dipantau ku Australia dipantau sebab lawan Indonesia boga sejarah Indonesia mah lain lalagaan ketika Belanda ngudag muslimin muslimat ditukangkeunna aya jelema nu neleukeut ketika Belanda eueuh cokot urut telapak kakina doang teh dibaca bismillahirrahmanirrahim paeh Belanda di urutna doang urutna je nu mantap ka awewe ge kitu we cokot sempakna kulub sia ilmu dukun tah mah lamun bisa cokot geura buukna 3 bae ayo cokot buukna 3 kumaha acara sabisa-bisa cokot buukun mun bisa mah sebelah hiji tukang hiji cokot tek hijikeun langsung tuh teu ditulis di pucuk awi kaluhur hese kawin Masya Allah ngagantung waris atuh eta kos kitu satungtung eta buuk di luhur kitu bae terus teu kawin-kawin datangkan ini Indonesia hebat kos kitu hebat ieu mah maksudna keur carita ilmu kos kituna tah Amerika ge nyawa ge aya jelema dipake ka embung bae ku awewe cokot deui sempakna atawa buukna talikeun di tang pucuk tang kawi kabawa ka luhur angin kikieuan oh pendi asal katebak angin oh pendi oh edan kabehan pendi edan itu edan arah edan pelet nah ieu mah lain kitu liyuzhirahu ala dini kulli Gusti Allah dek galuhurkeun dek ngalahirkeun agama Islam melalui Kangjeng Nabi dek diluhurkeun ya'lu wala yu'la alaih masyaallah ngelehkeun agama keseluruhan sadajan musyrikin teresepeun keheuleun walau kalihan musyrikun Allah menghendaki luhur bae cuman kuari kadel Islam teh di jajaran kedua jajaran kahiji teh Kristen berikut Yahudi jajaran kedua adalah Islam nah ulah kaget sebab satungtung aya keneh nu zikir moal kiamat berarti terus makin surut bakal Shibron bisibrin bakal balik deui ka zaman jahiliyah ke judi bakal loba deui kuari geus ternyata anak zina berarti anak aya loba anak zina loba nu zina perjudian perzinahan permabokan perekonomian bakal balik deui ka zaman jahiliyah Islam bakal ninggalkeun agamana shibron bisibrin sajengkal terlena ternyata horenganan geus jauh urang ninggalkeun Islam kuari lamun eueuh kiai-kiai nu ikhlas dakwah di majelis taklim di muludan di berbagai tempat wallahu alam nasib Indonesia ngan untung bae masih keneh aya keneh nu ikhlas minimal setengah ikhlas mah aya saparapat tapi anu ikhlas beneran eta anu nyin gede da agama nah ye gal yuzhirahu ala dini kulli
eta di zaman Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, dilanjut ku ayeuna. Emang kehendak urang lain tetep bae. Wallazi arsala rasulahu, utusan Allah aya dijadikeun ulama warasatul anbiya, tegernya pastinya nage mawa bil huda ku cara Allah hudana Al-Qur'anna dicekel ku manehanana kieu dibawana wa dinil haq ngembangkeun agama teu pernah sieunun nya nama ku caranya anak limit supaya caina herang laukna beunang luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun atau emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiyaina bakal kahijab ja Allah asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti tanaga ti Gusti sorak ti Gusti batur nu datang ti Gusti ieu mah horenganan tajalli Gusti kakara luhur ta agama sok dirage deuk sahabae ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman-siraman sebab ieu ilmu teh kapan cai batur teh iya ngadengekeun teh ibarat mandi lamun caina herang atuh kan tiis bisa-bisa nunduk tah cenah ganti hees bisa ya caina tiis cenah ieu mantep biasa ieu masana cai gunung karang cek ini tiis bakon di luar mah geus biasa bungkus bani kosro benang hutang ongko di luar teh tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu keluar eta adalah merupakan caina kotor kan jelema gembung mararandi ketika kiai ngadaruit pamarentah kotor kadengena sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pamarentah moal daekeun cenah kiai mah sok amat aing keur sok-sok supaya kasoan eta teh jadi ilmu sok eta teh jadi ilmu sok kada dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku siap pengajian kiai anu di partai Golkar partai PDI gajina ieu balai urusan partena tek celi anjing datang kadaekeun ngadengekeun bae ai celi aing mah ulangan dua celi anjing memang kunaon kitu cai nu kaluarna kotor melekeun rukun wudu sarua pada rukun wudu tapi ieu mah kiaina kiai salafi anu teu kapake ku pemerintah mun kapake mah pagon kana ge atuh ki podoli teh kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge mun kapake mah atuh nya mah inohong nah ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana ihya aji kunyana mal ngeundaheun kadengena sebab naon lain cai herang nu kadenge hikam tinggal hikam ihya tinggal ihya tapi lamun dimurnikeun oh ieu mah pamarentah herang ieu bariba kagok leutik hayang mulus ka Allah sejuk kadengena ngeunah mandi kan urang Masya Allah kayak nungguan deh iradi mandi deh urang iradi mandi deh kuku ceprakan mandi banyak ayo make samping panjang tak liuzirahu ala dini kulli guys seperti etalah kehendak Allah di zaman Kangjeng kabelah dina dilanjut ku para aulia-aulia Allah teh suung-suung unggal negara terutama Baghdad, Maroko, Mekah, Madinah sadajan kukum hagep loba para wali-wali Allah boro-boro di Mekah jeung di Madinah ngan teu kaciri we sangkilan di Amerika, di Inggris, di Cina, di Jepang mun eueuh wali Allah beuh cilaka komo di Indonesia wali murid ambuala ya luar biasa wali-wali daya loba jasa wali Allah mah wallahu alam Naila tentang utusan Allah nungaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh orang ke Mekah jeung ke Madinah tapi orang iman Masya Allah nikmat anu luar biasa sakedeung deui bulan mulut beuh pohara kurang neulean cau loba jasa bakal beuh pohara eta lamun senepna urang muludan dibere cai aqua nya peuting pan masyaallah karim atuh cai aqua man cai gentong teh ngaranna nah eta lamun geus kos kitu eta mah panitia na maning gerante eta mah atuh kopi peuting mah kopi make papais make bolu atuh cak panitia kudu mah kami rugi we sesan eta goblok teh panitia tetang atuh balik muludan nyeri beuteung santri emang kunaon diberi aqua doang ya kan teh kelompok mana ya kau yang dirantai teh jelema tah
atau teman-teman kiai cenah hayang berkat lain hayang berkat penyesuaian. Tuh aja masih kebongkar bapak. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam.